kawitan. Suban tetep jeung lengkah Suban jembar ieu lengkah sejak napak nun isuk balebat tingkai sarang ngenge semirat deui di langit geuras nangi boa satu kalangkang dina untung paninang kurang menunggu waktu kapan jam paring anu melesat iya ninggalkeun patok demi patok lalakon ranca tapakna jadi pilar-pilar mukal-kelar brang dasar ieu mamang lengser wadalan payung sari mangga tingali itu aya pangagung murahnya, aya bapak pengawas, aya bapak mantri, aya bapak pak ketua penyelenggara, punya aya bapak sekdes, sadaya nang suntul, aya urang kawitannya, naon namina teh mudah-mudahan aya dina kaslametan. Ulah kerbawa cerita perut angin ulah kerbawa cerita cerita perpisahan SD 2 payung sari Bani abing di jaring, bani abing di jaring, aduh
yang tinggi jari. Nah ya gak? Ari si Amel kemana tadi tak saya barengan. Kemana si Amel? Aduh, firma ieu teh pemajikan teh da gede kana pemajikan jeung gula oge. Aduh, Amel. Kemana ari si Amel kan? Tah gini sadaya. Amel. Abang di heula cepat kita menuju dangdos heula. Menuju di Plus On. Ulah rek leleda Amel isin tuh. Mana be sebelah itu ngadeg-ngadeg balik. Itu para pengagung di kecamatan Terbos Ayah. Itu. Ketua panitia tengadang. Terus ngantosan. Bu, sok kana Bu, ka dieu. Ayo. Kamana ai si Abu? Aduh, satu, dua, tiga. Geningnya, Pak Ustad, anger eleh ya. Keluar sebagai suami dan lebih jadi ketabrak tengah serang. Aduh. Apa? Ari teh aya naon meni seur jalmi. Dulu itu ari si Ambu sakit terus dibejaan ti kamari. Ieu teh nu kasebut nama Samen. Oh, gitu. 2 tahun Ambu. Kurang teh aya kagiatan kieu nyata kaganggu ku setan ieu teh nya. Setan corona. Alhamdulillah ayeuna mah. Mudah-mudahan sata terusna gitu orang teh gitu. Geus nama Bu montong loba naon ngaran kabigoyo tong setan goyo. Urang ngadoa ku cara urang sorangan nyata ku cara Sunda. Ngalangkungan raja pamuna. Aku wonten wali sorangan ti kudu. Bios. Mudah-mudahan sang corona teh diulur deui anu aya kamakmuran kabangsan di negara urang Indonesia. Amin ampun ya karaun bisi manawa manawi. Ampunnya para luhun bisinya rawah manawa sukemana manawi kutekan pangki nedak jember hampurana sejak hari kasabit sabit tangkos pacar garapan kebuhan duit hiji sasa sakocoran mugi agen sina sami
Ulet-uletan satuluh ancara anak pek teh dibuktikan, anak pek teh dibuktikan kurang bener yang sium urusan sabureun urang bener yang juang siang bukan alat ditujuan kepada Tuhan diwadakan kumandelar di amparan boy di tuna di bogor jalan penak pun wariwan kabuka pun bujangga usang di hati dibuka pating halua dibuka peting gelenting dibuka peting anundan rasa dilakukan sana hayang dipindokeun juru umbul-umbul di kapitul sok buka kurang siapin ikun mapat lancet kurang anu bakal niang tiye SD 2 Payus iya Dijeun anu salakta ikut ngawal di ieu SD 2 Negeri Payusan awal bapak komite awal bapak sekolah Juru payung dipegang mendung. Sudah siap-siap terus saya gak pikir antarkan dari kurang
30 orang no baris miang tandang makalangan mesian jenjang saterusna. Sudah siap-siap bikin melaksanakan tugas. Oke hapunten kakersana Bapak Kepala Sekolah Bapak Raden Maman. Oke disarangan ku perwakilan Ibu Guru kanggo naik ke panggung kanggo kemasihkeun cindera mata ka murid. Hapunten diatur-atur ku simkuring.
oge gelis lah ieu panganten istri. Wan bangkong kacai ke dimandikeun dengan bohong kacai dari mandikeun wan bohong kasini teu dijadikeun jauh-jauh mangul awi kamera merang di jalan jauh-jauh neng api ka era-era di jalan mamang lengser oge ambu mamang lengser Wira Pingpin ieu paramamayang oge ieu panganten kelas genep pikeun ngangkatan kaya tangguh teras dikaitkeun sok bari ayeuna ngayakeun tabur bunga anu manggupikeun simbolik nabur ka seungitan tapi kawangian tangtos dan orang kalieu bakal nyana ka saya di masyarakatna mudah-mudahan sing aya anu jadi pangagung di Ciamis sing aya anu jadi pangagung di provinsi atur ka di pusat Trung mamang lengser iya aduh eta nasi abu Gusti aduh mira eta kang komite eta sakadang jujur ambu aduh lengser anu leutik sampernik tapi unik sok lalaunan naik ka dieu patepatan urang sembah sungkem ka ibu guru bapak guru oge khusus ka bapak kepala sekolah ulah bonjong ka gunung ulah muja ka sagara ulah rek munjung ka gunung muja mah kudu ka bapa deuk hidup laksanakeun hun mulut dihapunten ka ibu sareng ka bapak guru anu diwakilan ku ieu ku ibu Tutin SPD sareng ku bapak Raden Maman SPD sareng ku kepala sekolah sok hidup kira duku sok munjung sok munjung anu mudah-mudahan urang kenging berkahna mungkin doa keselamatan kalian dipilih
lahir tumakani